Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kaberkahan kanggo urang sadaya tiasa ngempel sesarangan di dieu. Shalawat serta salam urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka sadaya hadirin anu atos nyempetkeun waktosna kanggo kempel sesarangan di dieu. Pikeun waktos ieu tema anu kuring bawa nyata ngeunaan kajujuran. Kumaha kajujuran mangrupikeun hal anu penting ngahontal berkah dunia sareng akhirat. Aya sifat anu sumorot tina sosok Nabi Muhammad anu kedah ditiru nyata sifat kajujuran sareng tawakal. Sateu acan anjeunna diangkat janten nabi sareng rasul, anjeunna parantos nuturkeun pamanapikeun dagang ka sababaraha daerah di Arab. Ku sabab kajujuran sareng kepercayaan anu dicekel ti mamana, anjeunna janten pedagang anu sukses, kalayaan seueur palanggan anu ngagumkeun anjeunna. Bahkan dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nujukeun kumaha jujurna Rasulullah ku dibere gelar salaku panutan anu sae pisan. Kajujuran kedah diterapkeun sanes ngan ukur diucapkeun. Sabab kajujuran mangrupikeun modal anu penting pisan anu kedah dijaga upami anjeun hoyong janten jalma anu sukses sapertos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajujuran diwangun ku kecap jujur anu hartos ngaku, nunjukkeun masalah anu saluyu sareng kenyataan. Sabalikna tina jujur nyata ngabohong atanapi tukang bohong, nyata masihan informasi anu henteu saluyu sareng anu leres kajantenana. Kajujuran disarankeun pisan sareng diperyogikeun dina Islam anu maha kuasa oge marentahkeun umatna pikeun salawasna babarengan sareng jalma-jalma anu jujur sareng bener. Di zaman modern ieu sesah pisan mendakan jelema jujur boh dina omongan, karakter, sareng tindakan. Kalayan kecap saha we tiasa jujur, tapi sacara pola hese pisan nerapkeunana. Upami urang henteu ngamimitian ti leuletik ku nerapkeun sikap jujur, bakal hese pikeun ngarobahna ka dewasa. Eta sababna pendidikan jujur teh kedah diterapkeun ti alit ka murang kalih, naha di bumi, di sakola, atanapi di lingkungan. Tingkah laku jujur ieu kedah dimimitian ti sepuh ku nunjukkeun conto jujur ka barudakna. Upami sadayana parantos ngalaksanakeun rasa kajujuran dina kahirupan saditi dinten, maka nagara ieu bakal maju moal aya koruptor, penjahat, sareng sifat goreng sanesna. Sabab sadaya jalma ngajunjung nilai kajujuran dina kahirupan. Rupina sakitu nu tiasa ku piatur ku sim kuring, hapunten bila aya cariosa nu kirang maranah kana manah. Rupina eta sadaya kalepatan teh ti sim kuring sareng sadaya kasayan sumpingna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.